kaulan lah dupi ieu teh saha nu bade ngahibur dina raraga haul anu ka 164 di makam Pulau Masigi teh bah oleh apaan ieu rombongan Giri Harja Tilu Putra teh ya Oma puluh paingan nganggo raksukan harurung halelang benten-benten sisa sarikula urang sambut meriah sangakeun karo dipayung sadayana urang kawitan deui kula Ragataya pangawasa pangawasa eh
seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami mulena Pisan bujang gaurang nu wajib dipusti nu wajib dipusti-pustina rasa tidak dama-dama nyaan dirasa tidak madama cepat pergi ninganggu ganayana kelarkan sanian kuna purwani urang sabangsa urang sami rasa alah Abah Leo kawitan teh lagu buhu dianggo dasar pamiri dina pagelaran wayang ya Bapak Haji Asep Junaidi tangtu dipiri kurupi kending lumayan panglipur mana lumayan Abah Wiranta anunya panglipur mana alah Bapak Haji Asep Junaidi hariring sarianing gending halang mah Abah Leo haluang dading piulang mun urang ngeling wiwitan tang kumaha kamalinaan laku sok make aturan sagala Abah Haji Ganda Denta Reja Ngugara alah Aedi Bule Jaya rumpakannya dengan pepeling sangkan aling barapeting Abah Haji Ganda Denta sangkan eling barapeting Sangkaneli eta Sangkaneli alah Bos Iwandel anu sayang nu dikuar ku kidat tau-taunan jadi tungutunan Bapak Haji Asep Junaidi Karawang Wilujeng tepang tontonan jadi tungtunan
iya. Tawatanan jadi tutunan sangkan teka malina. Bos Iwan Bel. Laku lampan utama saya Budi Kasa sama Abah Haji Dirta. Kana papasten narima tawis jalmi waujang kumis balandung nu beragama. Wano ngalakatung beragama henteu. Allah Bos Sugih Jaya Almunium Budaya tiap negara Aedi Bule Jaya Dunungan Hai. Ciriwang anu pasti adat istiadat bangsa nyanggakeun wajah brik cepadil babeh jujur aya pula. Ibarat hiji misil luhur aja nada raja. Salajeuna Abah Leo Basa seden oge mandang sama dunungan timun simpati. Pangarasa Abah Haji Rosan saka pengasok diturutan sababkan dari kata saka pengasok diturutan sababkan dari kata hariring nu matak nyaring halang nu matak udaan kageuing dalang pepeling rek medar cari tawayang nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Antenan ulah. Kalayan nyepat asma ning pangeran nu kagungan sifat murah lan sifat asih. Laras satu. Maksad bade nyuk jeruk kalur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Gigi. Tulisan ti para wali rekaan para pujangga. Dina bag-bagana. Pranyata dina bag-bagan carita pawayangan. Gigi. Anu estuning pada ngereka-reka ku basana. Kantena. Pada mapantes ku adeg-adegna. Laras ulah. Lan pada mapandeken ku caritana nuluyu jeung zaman turnu ngajamananana. Tato satu. Bener jeung teuna rame jeung teuna. Gigi. Gumantung kanu boga tanggung jawabna Kasaha teh. nyaki dalang kasebutna. Iya iya. Dina gone ngagarap carita pawayangan Gigi. seuk asa wajar lamun dalang beda garap jeung metakna. Tantos. Beda haleung jeung caritana lantaran ka ngaranan manusia Kumaha sifatna manusia. sok sanajan buuk sarwa hideungna ari karap jeung kahayang sok rajin beda-beda. Laras ulah. Nanging nu pentingan hiji Naon teh eta. seni pedalangan tetep nanjeur ajeg dina ajen ka adiluhunganana. Sakedahna tuh. Margi upama dikotek tak wayang sakotak teu anggang tina awak teu tebih tina diri teu jauh tina wujud anu tangtu. Gigi. Istu ningal di pipiningan ku silip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan simbol guareun zaman kiwari. Iya iya. Anu loyo sareng pancen manusia wirehing manusia diwajibkeun pikeun tafakur tadakur lan tasyakur ka karasa Gusti. Kewajiban manusia.
Dumargi lalampahan pawahyangan salah sawios media para wali kapungkur pikeun nyebarkeun agama Islam. Ngaliwatan gambaran antawi salah sareng bener adalah sinareng murka, suci lan gorongna. Gentur ingkang tinutur catur gentra ing dados sinarita gelis kang kapiwarti. Salebeting di padepokan Parewana anu parnana di alas Saptarengga, hiji padepokan anu kalingkung ku gunung istuning hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan. Cur-cur cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pating suliwer. Kembang-kembang di papaes malara pantes. Dina galang tumpang sari leuncat terong sareng sajabina. Bagaliwatana santriwan santriwati anu ngecek ngebur melak tandur istuning katinggal endah pikeun jalma anu ngalangkung ka ieu patempatan. Anu janten pini sepuh di padepokan kakasehe pun begawan abiasa. Tilas raja di negara Astina kapungkur dina gelar Kresna Dwipayana. Kiwari ngecakeun kerajaan ngabegawan di patempatan. Anu kiwari kaget kasumpingan putuna ku anjeun Raden Arjuna lan Semar Badranaya. Semar Badranaya ananging satrengene pun ngambik. Abah Haji Rasa tawis mamanisna bangsa. Bapak Haji Asep Junaidi haturan rawuh lah. Guratna dibewarakeun asansan, guratna dibewarakeun martabat keur diadekeun. Nyanggakeun ka Abah Leo, Abah Wiranta, Bapak Haji Darta aya kula. Sanitawis merdekana Bos Iwan B. Merdekana Rahayana Pak Haji Asep Junaidi. Bos Sugih Jaya Amonium aya kula. Dari diurang-urang Abah Yanto Camat Dawa Cepanil bikin Karawang Babeh Jujun Wajabri aya Ari sukan-sukan Sinatra Bah Uyak
Kalayan hapun tenatiran naon rupiah kalepatan ageung sareng alita ya bilih kaula kamelar kalayan caritaan itu ieu juga kana mana ieu ya urang pada ieu kasih dina lebah kasalahan mah kitu kuduna urang pada saling cuparkeun hampura munggu dikolot apan eyang teh kolot naon karana lamun teu bisa ngahampura kasalahan nu jadi anak sok ngomong parijil ieu teh ka hiju lir ibarat nanggeung dog beureumna kanu jadi turunan teh kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina sanajan dina teu nyaritakeun menta hampura oge da eyang teh geus ngalubarkeun hampura dimala ngan dina lebah ieu eyang teh ngarumasakeun diri ieu eyang oge sarua jelema ari jelema teh teu lepas dina dua papagon antara salah jeung bener wae lain malaikat salah wae lain setan tungkul tempat luluputan tangga tempat kelepatan semeninggal bisa jam romba janji sore rajin tara kapake isu eta geus jadi busana manusia di alam dunia sanajan dina umur yang heula pangheulana ka dunya tapi teu leupat salah lamun teh mah eyang mentang hampura oge kudu jadi hiju da bisi ingis ku bisi rempang ku sugan dina caritaan eyang boh dina utak etana eyang kanu jadi hiju boh eta dina laku lampa eyang bisi nyentuh kana kolbu ngagebrakaman kana mana nyentuh kana hati mah minta dihampura eyang oge kasih pada eyang dihampura dihapun syukur bagian nu kaya papada kamana jeung saha ka dieu teh kasih nguningakeun kaula teh sareng Kakang Semar ka dieu teh ya Semar imala di mana ieu dipengker eta teh Semar imbalan bu atuh cicing di tukang ngegeblek jeung poe keur mah hideung siungan teh eta teh dreum kahareup atuh Kakang Semar kapayun ka atuh ayana biasa kalayan nyun tetapi semua mangamaktos kauyuk kasukuhanmu diterima kalayan aku tenatina naon rupiah kalapatanakeun sareng alina malum ciri sabumi cara sadesa nyawana tutung pilihna sacarana bilih aya cara nu kacana di desa anu kamantur di kampung anu kayinging di pagemitan mugi luntur kolbu di mana cara kojisium abdi aya atuh pintigana isi abdi jarang ngajurakan pangaulaan kalieu rumali sareng buang putu sadayana anu aya dina ginajar kawilujengan kiwari nyuhunkeun buang golongan ngeunaan kayagian anu karantapan kutuan kutu kayaana
bagja nu daya papanana biasana mah jeung si cepot silawala. Ih aya no di mana? Ai silawala mah tuwe nagan sama Syekh Guru. Ai bos, kami eta ingat kenaran kitu we ngoloan Abah Wiranta. Kejauh di Abah Haji Tirta Ongko. Oh, Abah Leo mah kasih eta mah kitu. Kekaur penak jeung kolotna teh lewe nemongkeun kasusah. Malum panggilkeun bade munggah dengan artos. Keur boga keur meuli peas. Nya kitu. Sawios we eta mah teh simah beli wawakilna. Arjuna kaulan kula eya ci gerak pedar kula gini gelir gendang siloka gerak pedar sakara basna anu sasana nukaran damba dina mangsa hajat dewa siwa baheula ye para jajaka negara asina mangsa harita Kurawa Pandawa teh ngabringkeun malik ma eya teh ceurik ngageugeuy dina ati sanubari nguping warti nampak warna ieu para Pandawa nu masih paten makaning perlaya sok komo kata ma aya buktina gugang jelema genep urang kapangga kudurukan gimana rek teu dipercaya bukti aya ditanya kaitu kalian sidik dudukeunana ka Pandawa tapi na ieu make jeung aya kene dikeresakeun di kayungan umur mengalam ya ci anu mau dina laras ieu teh memang laras kajantenan para Pandawa teh disimpen anapi pernah teh di tempat hiji imah anu ieu imah teh teu kaedukan ieu hartosna menggah ai Kurawa mah disarengkeun sareng raden-raden di tiap-tiap negara upami dibandingkeun sareng eta mah yakin diapilaikeun acan anak derek dina mangsa tengah beding jemplang jempling saga acan mangsa harita teh memang aya jelema genep urang barang main hirup ngarerep di eta tempat dasar ibu kucing ngali berata nyata ngagerak barang main oge di aturanan sepados uang leueut oge kulem di panyareanan uliak mangsa tengah beding di berat kami Yudhistira sami Kotea mumun kakak Kotea sami di berat kaula nakula sadewa oge kami ngan kakak Bima Ukul anu sasana teh ngajanten bari nalingakeun kajadian kita amanan di eta tempat dina mangsa harita kakak Bima nalingakeun keamanan di imah pangkulemanana para Pandawa teh di tengah imah teh aya hiji landak bodas eta landak bodas teh ngagangsir ka handap hanya jeung turun penguluyan kitu jeung kitu siga-siga netelakeun bakal aya kajadian na atuh mangsa harita da makhluk kakang Bima geus kami jalmi tapi berahan waktu harita teh tapi diberana teh bari ngadeg bari natu timbalan ngan karasa panas dina lebah panto jeung jandela mingga itu sedengkeun pangrumat teu aya
langsung we ngagangir kaula dirau ibu kunti dirau akan kontewa konteana kula sadewa ge pos samidea dicewa ku kakang lima nepi ka asuk ka jero taneuh nanging dadak sakala eta taneuh lita deui sapada harita mulu kitu agungan pangeran itu rupina nu dikeresakeun kaluar tina taneuh teh nyaeta beras kahiji leuweung geledegan tak anu mati teh istuning barang main anu sasatna ngiring ngararep ngiring kulem di eta tempat teu kaburu kajewa teu kabujeng eya duluy geus dileuweung kitu bujur salam Korea rasa jajangan yen Pandawa masih patin lumakaning perlaya beja saleutik bawani angin pelepat bawani kilat kabehan nyinet telak yen Pandawa nyaeta masih pati kaduruk di balai segala-gala didinya Pandawa teh nya ngababakan di leuweung geledegan da mari yakin ieu kajadian teh lain semata-mata kaduruk tapi siga-siga diduruk di jelema-jelema anu geuleuh ceuceup ka Pandawa dina mangsa lawakan di leuweung geledegan nya panggih jeung hiji denawa wangsa buta tapi rasaksi aing ngaranna teh Arimi si horeng eta Arimi teh raina raja nagara Pringgandani kakasina raja Arimba dugi ka harita Dewi Arimi teh boheureun pisan ka Kakang Bima tatari kataji ka pati-pati ka petang Asmaragama anu temana Dewi Arimi jadi garwana Kakang Bima Bima geus kawin timbalan geusaan ka Bima kawin teu nanggap wayak malu harita teh nunjuk kajadian rame yang tegerukeun pamanjerna kami kahalangan bu Covid nu nya keras nanging Rakana Arimi nyatana raja negara Arimba teh teu sukaeun berdoa yen Arimi ditingkah ku Bima nya tungtungna teh patelak Kakang Bima jeung Arimba luy Arimba teh mati dipaehan ai paehan mah teu da maklum era rek neungeun da sidik dabuan gerak gue nonjok ka dabuan gaya dina dikawin elek dari nonjok samira gue imala ukur ngahindar tina panarajang Arimba tina maksa Arimba naon merekeun paneungeul ka Kakang Bima dugi ka Arimba teh dicuralit ka hiji curang dikusruk kana hiji curang anu temanang masing pati dina mangsa harita satu tasna Arimi ngadahu ka Kakang Bima kelami di Pringgandani daerah cicing di lembur awewe bari jeung teu digawe bisi pajarekeun teh dayus atana pi nyelindung ka geulung Raslimia kahiji negara katelah negara Cempelarja di negara Cempelarja teh ngayakeun raramean nyaeta sayembara anu jago yen anu di sayembarakeun teh anakna Raja Prabu Drupada kakasina Dewi Drupadi Kakang Bima ngiringan jadi pamilon
Bima miluan jadi pamilon leres kumaha hasilna dikeresakeun meunang ya eta si doser atuh lamun kitu mah Bima teh kawin 2 kali jeung Dewi Drupadi kumawi Dewi Drupadi mah dipasrahkeun teh ka Kakang Kontea dibikeun kalajeun di malam ayeuna teh Kakang Kontea teh 7 bulan madu di negara Jember ya Ibu Kunti punya kitu teh sedengkeun na ulah sadewa sami bae ya nanging Kakang Bima jeung kaula mak mia maksa teh ka negara asina maksudna anu sakumaha sejarah anu tangtu kaukur ieu negara asina teh hak waris Pandawa maksad bade nyokot hakna jeung deui anu jadi unek-unekna Kakang Bima teh yakin ieu bale segala-gala kajadian Pandawa Duruk teh yakin ulun-ulun kajahanan teh lintang di Kurawa da sidik Pandawa jeung Kurawa teh bentar paham di baheula silih sikut ieu lembut silih pasea di bubunda iya tuluy nya kaula jeung Kakang Bima teh miang we ka negara asina maksad rek lagi kalayan dina hate aya kageuleuh kabeuci kapan ka Kurawa nanging dina larasan ieu Kurawa dikeresakeun yen rek masrakeun negara asina Kurawa rek masrakeun negara asina imala ngan menta kajakan dia kajakan kumaha heuh teh euy negara asina dibikeun dipasrahkeun ka Pandawa tapi neang ci pangangan teu tempat pikeun Kurawa nya nuduhkeun we pangbabatkeun di hiji tempat alas warna merta alas warna merta imala itu babat alas amer eta teh kedah dibabat ku Kakang Bima sedengkeun eta parantos jadi kekecapan Rusia baheula jeung ayeuna yen eta teh leuweung angker leuweung gonggong Simakongo sangat-sangatna eta leuweung bujang hingga manusia dalam manuk di tetangga leuweung ngaliwat eta tempat kurang sapada harita kumaha atuh kitu kacidakanana nanging Kakang Bima gulingan ku anjeun yen Kakang Bima mah candu mundur harap sumba jeung senatian manehna rek dihakan ku jurik parimasana da geus janji yen yakin rek pangbabakeun di hiji tempat pikeun Kurawa nya manehna teh miang ka alas warna merta aku kituna teh kaula nyuhunkeun ka mana teh ya budak mah iya Wejar meneng-meneng lara-lara den ati Hari hijau tina dugaan anggang dina sawangan nyana pakat dia jadina
mana kaya sudana kada kumaha piwaleunana nanging kunilangan ika ari kukitu teh dipikir dipulak-balik dipapai dirasa-rasa yakin eta cek ayeuna geula sajang yang nyeritakeun maksud tujuan Kurawa teh kumaha alus atawa upami kaula terus-teruskan yakin teh goreng pisan samapan sidik ieu leuweung teh leuweung gonggong si magonggong leuweung sanget leuweung angker ayeuna yakin secara langsung Pandawa teh bakal diorokeun Pandawa teh sina diangkat ku kitu nuwuhkeun kaula ya ayaan Paur Pandawa teh disebakeun ka Yurikno asapus sararieun sina ayaan kaula kula Ratu muangga hukum pamarentah muanyiksa angin laku lampah lupa jadi hakim landiri merak ade buah ade malah goreng buah goreng timalan segala rupa apa gawean segala rupa apa niatan kudu dibarengan kurasa percaya kanu kawasa yakin dina diri turna dina diri teh diamalkeun dina karya sapopoe artina teh gawe dibarengan ku amal dibarengan ku niat sababna rupa amal-amalan teh kumaha niat innamal amalu binniyat imbalan dapungan munggu Pandawa mah geuning dicaci dimaki nyorang hese capek susah payah baik kedetir lara jeung balangsa eta teh yakin jalan ke Pandawa ngan diinget satiap baik kaiduna bakal ngarasakeun amis maksana jelema teh bakal beurahan lamun hirupna meuli heula da yakin setiap kejadian, setiap amal-amal anu karandapan kurang, sabanere kakeca kakadu umur terjadi ilmu rugi. Hikmah anu tantung dalam menggunakan ceritaan maneh ieu, dimimiti Pandawa di perwasa cek maneh ieu lain kaduruk tapi diduruk, tapi geuning eta aya hikmahna naon? Bima bisa kawin jeung Ariwi bari jeung eta teureung mena Yudhistira bisa kawin jeung Dewi Nurpati bari jeung eta anak raja secara langsung eta teh geus kaangkat harkat wibawa Kumara nya imbalan jeung si inget ieu pangeran mah goreng nanggeui di bokongna sanajan eta leuweung sanget siuk leuweung si gonggong si magonggong yakin bik bakal bisa dari kahanana eyang yakin sabab sanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sumut sanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sumut moal contoh seperti pendopi katekeun ku cai jelema 1 bulan 2 bulan maksimal 1 tahun eta doang teh bisa cageun deui timbalan tapi ku sumut geus ngahina we ka bandur ku jeung hingga bulanan tepi ka pupus puputna Yuswa oge tetep nyung leuwih mah bakal aya eta seukeutna sumut teh timbalan ayeuna anjeun salaku icu eyang anu sasana teh yakin bicaloneun ais pangampi ka hareumna ieu teh minangkana teh keur hukum maneh
sangkan maneh dina mangsa jadi ais pangapi teh teu nyicing sila bengkok sinema artina teh demi rakyat demi bangsa teh eueuh dina ati sabari lain ukur dina syukur bandingkeun jeung Kurawa anu bakti ku hartabana cicingna sagara kabeungkaran ayana dina pasir kasugihan anu tungtung lan teh boga rasa ieu aing ku yakin boga aing pakawasana da apakah aya boga hirungna moal eta teh meunang panyungkun di pangeran di jero disebut da yakin kaya pangeran mah jalana bakal beueur di malah eya we Norang ese capek surya paya pait ketelaran jeung balangsa dina jadi baheula jadi raja dina gelar Kresna Dwi Payana loba jelema anu leletak hayang anu hayang proyek mah nu proposal hayang ngomean jalan bari jeung teu milih hayang baheula aing jadi raja teu awu jadi anjing mumpung gitu ieu nya gimana sok buktikan dina karya balik jadi barengan perasa iman dina diri di barengan nilai anu ada dina diri sangkan maneh urus bangus berkat selamat di mana selamat dina ulang dina kalam kalagangan teh aya dina pangkupai jana na pangeran beunghar hukum di dunia moal jadi manfaat si cacam tepi ka akhirat beunghar teh naon lain beunghar harta tah beunghar harti ini beunghar hate da anjeun yakin bakal jadi ais pangapi di dunia ya boga kopi teh lain Aing udah kuat sok ngelai aing mah. Dulu nakar kasiga. Aing dakwah itu ieu teh. Beda pisan mun aing mapaki jeung balak bener kakara. Katawa kampung tuyul dina remi kakara cengar aing mah sampai seperti dipoto ge. Dakwah kitu mah sampai ngejengeng teh dah. Dan dewek mah zaman budak milenial, lain budak kolonial. Nya, zaman no. Mereka gitu kumaha aja. Segala rupa ke karaja ku dewek di sama bodoh. Pokoknya mah hirup ngumpul logika we. Segala rupa ke kudu daek usaha, lamun usaha yakin bakal bisa nyatu. Nya. Kalau rupa dia lamun hayang ngarima kudu ngalakeun karabela. Sayang ayeuna da pomo begini kitu ieu ngomongkeun kitu ngomongkeun ieu ya. Pokor nyayu perkara naon. Da geuning dewek mah agar we teu teu macul mah agar mah nyatu bae mah. Di rumah kitu lah. Malum dewek mah jadi terminal itu. Kadina CR ini. Ya, mandak dia oke, jong omo gini, iya menceritakan perkara caku dewek, di mana TV itu iya, aduh dari politik ceritakan gini mengenai ketatanegaraan, si A ngomongkan gitu, si B ngomong dia, dicumpa, dicek pada hama gitu, ay macam, dengar ni, benar. Macam-macam demi negara, demi bangsa. Sopan di jiwa raga, nyawa. Ayo kerja negara jeung bangsa. Realisasi nang kerja dewek mah. Boti dewek dipenta buat pangawi pot wayana tangga kitu. Dewek panglirikeun penjahat Rusia Malaysia tapi ka dewek jeung kampanye ngajual motor lain teh. Kana mah geus jadi gini. Sugan tahun kali mah mere sarugan teu. Kadang-kadang dengan nomor WA oge diganti geus jadi mah. Nya.
Mata dina TV oge nepi ka ngomong kitu ngomong ieu. Lat kulit itu teorina mah alus dina perang-perangan eueuh. Nya. Negara rageng. Mun rage anjing teh. Ayo anjing juga nih. Naon teh? Kamu malah gitu. Oh, salah dewek ngomong. Apaan dewek teh bieu nyaritakeun teh ngomong teh bahasa naon? Bahasa Sunda. Dina Sunda teh aya panganteur bahasa. Seperti anak gebiu, amdahar, diridik ini. Ya, lekui udut. Lekui udut. Tapi nyaritakeun dewek teh meninggal rade dina TV. Ngomongkeun elit politik, ngomongkeun ketatanegaraan, ditujuan teori dan sebagainya. Ih, raribut. Ngan ditambahan ku dewek teh meuni rarage anjing teh. Tah dewek teh nanya ka sia. Aya rage kenaon? Aing, ada dewek mah aing. Kenapa geunya ngomong ka sia? Lamun aya nu kasinggung kudu urusan ngomongan ku dewek ieu, atuh kali malikeun aya sia kabina naon ka aing. Dulur lain, baraya lain. Dewek duduk, duduk itu, bari ngikeun, eta kayu loba kene deui mah. Nya, da ukur ngomong dewek mah. Nah, ngomong nepi ka jalan itu, opat demokratis. Boleh kita bongkar asal Pancasilais dan demokratis kami dilindungi undang-undang. Ulah cote ngayakeun tindakan anarkis jeung vandalisme. Bener? Supaya judul ini kita naon gitu mah. Da ukur-ukur bari jeung dewek mah ngomongkeun dina TV. Lamun heueuh mah direkan ka dewek naik ka TV henteu. Sok dina TV berita kitu ieu. Wah, tunggu punjungi ngomongkeun politik ayeuna mah geuning abongkeun disebut zaman edan. Aya bapak perkosa anak derena. Aya budak perkosa ini. Nya. Aya ayeun perkosa santrina. Dengan goblok pinggir. Aya oge anu nyiksa jelema hayat jelema rakyat biasa. Abongkeun boga anak pejabat manehna. Nya oh ini si orang yang duit kan dia menang korupsi. Kau pikir? Nya, itu jadi pikir dia. Jika nungara siapa dewek bangsa hari tak covid. Wah, cicing gini mah, tapi bisa usaha calung dijual lagi. Oh, biasanya siang ngilu lagi jalan edan. Aku ber. Anu biasa marah. Ayeuna mah sepio. Berkovid kemarin. Oh. Sarua we dewek teh dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban. Sarua jeung anak hayam mati dina leuwih. Da sidik usaha mah sanajan usaha teu bisa ge dapur kudu ngepul we lapoe. Memang aya eta ge bantuan di luhur. Bansos itu ieu ngan hanya kale prak-prakan teh dibikeun teh ka dulurna we jeung kabarayana. Heuh. Nu karasa ka dewe. Dewe cileuy pe dieu. Matak dewe mah turun kiloan teh dina 70 aya 100 kilo. Ari imam aja karung beas. Gitu dan matak dewe. Ya. Lain meni amit-amit caritaan si Sepotna. Abong kena ngaran sastra jingga. Ari sastra, Sastra tulisan. jingga Beureum. perwatak naon? Ibarat dina tulisan beureum seperti dina rapot aya beureum teh berarti ngandung harti meureun minus. Mata kitu we geuning. Ngomongkeun teh nafsu, amarah, kaamak.
malah cek bahasa bejama bahasa Jawa nama cepot teh tina cupet hartina teh pondok pikiranana matak setiap jelema pondok pikiranana teh yakin ka itu teh ngagugulung nafsu sedangkan nafsu mah yakin nafsu nu mata kadohung badan nu katalangsara diri nu kacing cirihi sing inget pan urang teh manusia di luhurna urang teh pan geus dibekalan ku pangeran teh nyaeta sifatna sidik tablek amanah patona nafsuna amarah loama syawiyah mulhama yakin pakai kurang ulama ke sifat ning manusia atau sifat ning iblis atau nafsu ning iblis aya nafsu iblis syirik pidik jail kaniaya iren panastren dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur cap jahe merege hese buntut kasiran bener teh nu matak dipagar ku keterangan oge pashhadu ala angpusakum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah loba ting nyaksian diri batur naon sababna sabab urang gubrak kalam dunya sorangan jeung buligir balik oge bakal buligir lako jitu munafroda ngeliging sing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo diboehan oge kudu hirup nya oh ayat 2 ayat pikeun nyaksian diri batur saksian we diri sorangan kitu cek urang oge oh ada pangaruh kopeah atuh iya teh pangaruh kopeah ieu kopeah teh geus aya nawar 5 juta kuno gelo marokana ku Pak Haji Dirta oge ditawi 10 juta ieu kopeah teh ngan menta jeung hulu-huluna mata teu dibikeun yang kuring mah mata kuring menyerap ilmu-ilmu kawas kieu teh asa dioboran ibarat pepelakan di seboran itu siraman rohani kuring we nya bener da eta mah kitu rajeun aya nu ngaos dikakat panggungna teh matak muaja muga hirupna teh nya saha eta gandeng di luar pun anak nun atuh sina ka dieu meni ararisin teuing nun carekeun Syekh punta penta teh kurang ajar teh nya leres eyang sok ayeuna mah buktikeun dina digawe buktikeun dina amal anu hade anu baris manfaat keur maneh ti dunya nepi ka akhirat janten kacenakanana bima geus init parantos tah wayahna tuturkeun ku anjeun bejaan dulur maneh kabehanana sangkan ngababad alas wana merda eyang yakin eta hiji tempat pikeun anjeun nyaeta pikeun merekeun ka Kurawa bakal jadi jalan kasalamatan kabehanana kitu eyang sing percaya ka eyang ngan omat niatna pikeun nagara jeung bangsa ulah aya akuan dina diri ulah aya dir dina diri mulus banglus berkah tur salamet yakin tina kabersihan hate heula mimitina eta sadaya-daya mugia naon rupaha sing sapamunut ginuluran sapanejatina kanan mudah-mudahan Semar kulan tuturkeun aing cukaula tuduhkeun di mana jalan sangkan berkah salamet mudah-mudahan aya anak kedah iraha kaula miang eyang ulah diisuk pagetokeun ayeuna oge alus sok nadran heula kakolot anjeun jaro heula sanajan bari geus eueuh di kieuna ari ilmu nama karomah nama aya di sakuliahna dunya yakin bakal asyuk miraga sukma kalayan anjeun bakal kasarupan ku rahmat mantena ku ilmu manehna tapi maneh kudu tutuluyan napak tilas dina jalan mantena istiqomah jejeg ancek ulah ungut kain duan ulah gedah ka angina sadaya-daya pidoana ya bra lugan niraya lu mundur lugan niraya lu mundur wewe di wilayah rana wilayah rana
lamun teh mah dihakan jurig atau dimangsaku dedemit eta tempat nu. Nah, da endingna manusia mah pae. Nya. Ngan kaula apa? Da kaula oge raja baheula teh. Nya. Maksudna tong sok api-api teu teh. Atau iya ada ku sepuh makulan tuh. Dina sababaraha aset negara astina aya sababaraha titik leuweung anu ulah diganggu malah dijagaanana teh ku tamtama hiji ku tamtama kadua ku mitos-mitos. Dabongan bangsa urang mah percaya kanu mitos-mitos. Ari kitu alas wana merta lain saalas-alasna hungkul lain leuweung sangat tapi ieu teh leuweung anu lubak libuk harta bandana. Saur saha? Manggihan hiji kitab, manggihan hiji buku. Buku aset negara. Ngan anu jadi ngagebeg teh dina eta buku nyaritakeun di mana cicingna harta banda teh dina tungtung bacaan buku teh aya tanda tangan dina tulisanna teh Semar. Aya teh kena. Ulah nyumput buni dinu caang negrak bari teka tembong salira teh. Nah, da di dunya teh Semar teh sanes hiji no. Biheung teuing itu mah Semar Sunandar. Atanapi Semar Dede Amung. Nya. Percaya. Pokona saha-saha wae anu tuturkeun ku Semar yakin eta jelema anu bener hirupna. Uluh. Atuh sami jeung ngultuskeun ka Ji Mabdi upami kitu mah. Nya eta mah kumaha anjeun ngan pikiran kaula mah kitu. Ci, sacan init kaula teh hayang panggih heula jeung barudak. Sono geus 3 bulan leuwih teu panggih. Sae mangga. Yang Kakang silaing kedi kitu su. Mangga ulah dua mangga. Akang. Oi. Akang di sahur tuh. Akang di sahur. Saha dagang sayur? Akang di Lain dewek di ditah ka jero. Nya jeung Widi akang tuh. Ai dunungan geus rek init dewek di ditah. Beureunan sono we. Ai geus beak ka kaneun dewek ka kara ka jero. Pakaliwatan di dunungan ya tuh. Heeh, ai opieun geus diberesan ditah ka jero buah edan. Ngaturkeun semua pangabaktos kulan ditarima. Sehat kan? Pangestu. Mun tita tadi ka dieu ka jero atuh teh. Nyaeta nu nyarek kulan. Nu nyarek muhun. Saha? Biasa we nu sirik. Nu ulah abdi maju teh. Aduh. Anak mati Nya teu kaur abdi maju dipengkek jalan abdi. Ka saha si teh ngomong teh? Kan? Ka saha ngomong kitu teh si teh? Heuh kan geuleuh ka abdi. Saha? Oh nya teh geuleuh. Heuh bener aya ngaranna. Oh nya teh kitu. Aya disebutkeun ngaranna sieun kasinggung. Nah, si kurang ajar. Ya. Naon? Lain dewek mengkek ka si laing pikeun sukses atawa kumaha, tapi si laing mah sok ngerakeun. cara adaptasi ilmu batur setan. Can bisa adap-adapan sia teh. Bisa tumpah-tumpah. Lima batur teh kolongkong. Can bisa tumpah-tumpah. Dibere kababesan teh kakak bablas wae sia teh. Babes teuing gitu. Atukeun bae nu penting mah bisa panggih we. Itu kulan. Ka mana si Dawala? Aya paling pengker ka dieu kitu. Lo. Oh, eta kabeureuweungan. Naon, yo. Nah, si kurang ajar. Gerakeun kolot teh. Kawas di saung serangan we si kunyuk. Ya aki-aki nepi ka. Di tukang dengklang di hareup buncir.
digigir kuas gapura we dulu nepi ka potongan pisan lempeng we tilur kanap teh nya punuk eta nepi ka lemak we hungkul da tuangeunana teh teu seneng di bapa dewek mah segala beres bapa dewek mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes damang kulang ibar kumaha sabalikna aya dina ginanjar kawilujengan abdi teh nya nuhun geuning alah nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk pangeran dunya abdi sembaheun abdi dama-damaeun abdi hapunten tina rupiah kalepatan turta katamelaran abdi Pak mugiat tiasa ngahapunten kana kalepatan jisim abdi Pak aya anak gelejang iwati silaing we nu ngajieun ka dewek teh nuhun soleh nuhun bageur nyaho aing oge ngolo warisan lah make jeung cuma ada pong segala air mata buaya dan gitu deh nya nuhun jang sing cager jeung soleh amin Pak nah sia nyembah kitu nu mawi abdi teh nembe nadran ka Syekh Kuro nya amit-amit heula da sidik eta teh pewaris nabi kapungkur mangsa nyebarkeun agama Islam malih masyaur Pak Haji Dirta oge cenah kunjungan oge bapak ibu meungpeung aya keneh dunya penta ridona yen yakin pangeran moal ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura tinung bapana ayana jang soleh sia jang panas pasti ngaheap aing diu silengjang nuhun Pak sami-sami bapak atuh dipayun geus jang da urang langsung init urang unjukan urang init sae atuh Pak woi naon menyaik bapaknya mah aya kedewek hantu pan guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena payus di aku bapak seolah-olah gaganti bapak raka si laing nepi ka nyolok mata buncelik sia lamun sia nyembah ka bapak ika dewek hantu mah nyolok mata len tinggang kuai atuh nyanggakeun sembah ka hunyuk Raka Prabu Sasrajingga nuhun Yayi goblok saya teh kawas wayang ngajedog atuh deui wae punten Pak punten abdi di sok dihareup yang urang unjukan tuh punten Pak kapengkeran heuh sok ya sepuh geuning tuang putu teh sadayana sarehat saralamet nya ayeuna saurna cenah aya widi teh salirapikeun ngababat alas warna merta nya dikeresakeun abdi teh bade tumatamut pacul itu ieu bade ngecek ngebur maklum juragan Bima mah juragan Bratasena mah pangpayuna angkatna ya mudah-mudahan we abdi tiasa nyusul kalayan sami-sami we bade ngiring dina mangsa ngababat nya ngan omat amit-amit mah kedah atuh tangtosna nya nu mawi teh oge abdi teh ka sepuh-sepuh di makam Syekh Kuro oge di Pulau Bata oge nepangan itu ieu tah cantik simpatisan sepuh-sepuh tinuliana di Bapak Haji Asep Junaidi mere kange sesepeunana tah dawala cenah jang munggah ejeung jang ngababat cenah cantik Bos Iwan Bel nya da acan di Paguru Taslim sareng di grup Bargawa 25
nya cantik baraya balik subuh abdi teh kulaan ngiring ngarojong sareng baraya Geri Harja Tilu Putra Cikampek nya nu mawi teh oge bagja aya kitu mah jadi duit nate dibelikeun dipasirkeun arit ku abdi teh nya ngan emer racan kapeser teh kitu tah da kedah teh sareng aqua gelas gitu tah nya minuman kangge di jalan maklum da bilih di leuweung teh bisi keur halodo teh mah geuning jauh ka sirah cai teh lah sesah abdi teh nya kedah taki-taki abdi milarian artos kangge nembihan meser caina kitu oh ngarti ya pulang ya naon 100.000 lumayan ya sugan mahi nah udah tenyungkan iya mauran aduh kerbekal abdi nya kerbekal maneh lumayan aduh gede mah henteu ya nah da abdi mah aya kene iya bawa aduh dasar rumasan iya bawa ya ite laras nya sok ridho ite sok bawa yo aduh meni isin Pak abdi di pasar rezeki montong pun tapen tar lejang tada dibere ieu mah jazakallahu khairan kasiron siga gedosan anu langkung-langkung sepuh mudah-mudahan salira sing panjang yuswa amin sing ageng barokahna amin nuhun ieu katampi ku abdi kumaha upami langkung kangge mesa caina pek we keur meuli rokok maneh amin beres teh kitu nya nuhun kitu mah mangga atuh assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes Pak sok dilajang gaya tuh alah naon Kang 100.000 anyar yeuh jeg-jereg kene beras kene atuh 100.000 ah syirik wae taun teh cawel angkeut mas tampiling si wae mah panas batur keur ripuh teh sia aya anak ngisinkeun pun anak nu teu ngerakeun naon da keur aya mun kitu keur eueuh kaula pingkeun mah ulah kitu nun isin we si mah biasa eueuh beungetan ieu teh aya anak teu nanaon da teu menta nu penting pada salamet we nya Kakang Semar sae jisim abdi bade permios bade nyerengan juragan pangaulaan tuang putu mugia ginanjar kawilujengan nu mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasunun rampes mangga tunun mangga jang ran hayu tutur ke dewek jang ayo siapa hati-hati Semar kulanun hati-hati saya mangga sugan terek mere ka dewek teh jang pada butuh kalau gitu garap ke diberes geuning nah ieu kumaha ieu jisim abdi ge sami bade nyerengan tuang putu yo sami ge eta tuang putu duh naon kasep seperti salira we keur ngora kitu pisan teh anu mah kitu nya panona alus nya biwir brim jawer hayam muncul lagu teh mah nya panon coklat nya kopi kapal api kopi susu eta masa deh nya luar biasa pokona mah matak pantes abdi teh asam maturan salira keur ngora ieu teh kitu muhun asa kagagas abdi teh nya ayeuna jisim abdi meureun nyerengan tuang putu anu kiwari teh bade ngababat alas amer beureun disebatna katelahna berjuang teh ai berjuang teh moal ngawujud tanpa pengorbanan mudah-mudahan we dina berkorban abdi ukur kesang jeung tanaga ulah nepi ka nyawa amin kalayan kapayuna sing tiasa depangkeun deui mangga atuh mangga
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da pake senana tuh kitu. Resep keneh kana peuteuy salira. Peuteuy muhun beuki. Wah, ke upami abdi panen peuteuy dipangalakeun 3 papan mah. Peuteuy pare. Ayeuna mah hujan wae, ayeuna teh loba hileud. Kitu muhun. Bagja nu taya papadana. Jig atuh ini sae atuh kitu mah. Mangga tuh, mangga. Da pake senana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da ini Dupi kana jengkol ngora resep keneh. Jengkol ngora muhun geus tengahakan kalau teh sok jangar ngadahar kitu teh. Ulah atuh teh sepuh rupina. asam urat kamu. Nya asam urat rupina nya. Sae atuh ke mah urang milarian we sajabati jengkol panginten bonteng. Bonteng ngomong. Pikeun lalapna. Jiga atuh kitu mah. Sae kalian mangga tuh, mangga. Da pake senana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da ini. Dupi kana kadu resep. Waduh, sudah tawarkeun. Kado muhun beuki. Wah pamit terang teh ama resep kana kado abdi teh gaduh itu kado lokal nya jatohan muhun ngan pesereun eta teh muhun ke pami gaduh milik abdi pangmeserkeun ku abdi mangga tuh mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah assalamualaikum ini teu kumaha teh sing cireumeun abdina nya taganing Abah Wiranta anu kasep teh si ganteng keur ongkos ya ieu keur ongkos 200 keur dahar mana aduh Haji Dirta deletuhnya dewek mah deet kana rezeki deuleu sia tingali taganing Abah Haji Dirta si kasep si ganteng jajak kalau Abah Leo mana taganing aduh Abah Leo hatur nuhun Ridho Abah Leo Ridho tambahan deui atuh alah bagja luar biasa taganing di saya Robot. Abah robot alah palingan juga Robocop atuh nuhun Abah robot tuh geuning sepuh-sepuh dewek juru kunci makam Syekh Kuro leutuh tah geuning aya keur meuli kado jig beulikeun kado bikeun ka aing heula atuh lain ku inget we kana le pikiran tadi bagja luar biasa eta teh saha kolot abdi teh di Pulau Bata juru kunci makam Syekh Kuro eta teh muhun kasepuhan hungku teh geuning maneh bagja loba nu wawuh da ayeuna mah kudu gaul Nya teu gaul bari we. 1000 boga babaturan kurang keneh boga musuh hiji asa heurin di dunya teh nya kitu kulan rupina ieu mah rupina abdi bade miyos dina waktu sayeuna bade nyerengan juragan pangaulaan margi ongkos parantos ka tarima Nya kanggo jajan aya. mung ieu mah piraku ai kolot-kolot juru kunci masihan aya salira henteu Hare-hare. oh kitu maksudna mah Nya geus kaharti kulan sepuh. jadi ai puta penta mah abdi teh era kulan Mari kitu rek naon? mineng teuing abdi teh Minang teuing mari. kageuning ngarti maneh bade namut we ieu menamut Laplakannya kayaknya. rek nyinyeum muhun nah make jeung nyinyeum resepna nambut ka salir teh teranagih nya Darah pohonna we. abi mah kitu da jadi bade namut we kulan sabaraha samikeun we jeung sidawala nembe mun teu salah sidawala mah 20.000 100 Apa? 100 sabuahna nepi ka da teu bolor panon teh Ulah jolok mata but. nya lain eta nepi ka hejo kana duit si kurang ajar 100 bulan atuh alhamdulillah bagja luar biasa Naon tuh? naon kunaon soek lain naon aya 50 ya alah
sawios beureun milik abdi sakitu keun bae mun ke dieu jazakallahu kan kasiron sing kagantosan anu langkung-langkung panjang yuswana amin tiasa tepangkeun di sanes waktosna amin 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 kinten-kintenna iraha abdi kedah ka dieu deui mun bisa mah ulah lah hoream kadengeuna ge ulah kitu ulah monokeun baraya jeung dulur atuna make jeung nanyakeun kitu empek we mun aya waktu mah ulin ka dieu da moal dikunci panto mah sanes masa teh ameh teu aya lengkah kapikeun maksudna bade ngabantun anu sesana naon apan salira teh kagungan sametan ka abdi kaula boga hutang muhun iraha kaula nginjem neme ke biasa nu nginjem teh saha cing nu naut mah abdi tah biasana nu boga hutang mah nu nginjem muhun diangkeun ku abdi laras atuh atuna nuduhkeun ka kaula apan kronologis teh ge pantos jelas gentre paneta abdi teh panamu teh sabaraha 100 saur salira aya 50 tina 50 kanu 100 kirangna sabaraha nya 50 tah iraha bade mayarna jadi gablek aing nu gablek hutang teh bisi ka anak maot lain kurang naon abong tukang bak curaling sia teh pinter sia tah manipur dulu kieu kumaha ameh lempeng jeung babari mun nu 50.000 kadikeun heula bikin lacet 50.000 nah sia make mundur saweus cekap sakieu ge mangga assalamualaikum eta rek ditipu karasa ku manehna si kurang ajar ampuna sia teh ngomong teh menta we paribasa nginjem na iraha sia nginjem mayar ka aing keun bae nu penting mah sing saralamet pot da ngarti watek maneh mah kitu etang-etang menta hampura we kaula rek puasa niraya lumunur wiwit wilayang rana wiwit wilayang rana para badana den nira ingkang samya lumampah kondur satengah himpang kon sang begawa Kakang Semar jisim abdi nu urang pada lumampah kang sae mangga gening lami salira ngawangkong sareng eyang abiasa naon au dipadungdengkeun biasa we ngobrolkeun masa kapungkur waktu kapungkur kanonoman ngebanding-banding sareng salira mungguh da deureukna atuh nu teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah matara tes kaluhur sapertos salira we nyarenganana jisim abdi sareng juragan abiasa kapungkur keur anom teh kitu Kang muhun ulah sungkan bibilasan gesan maturan kaula ngajugjug alas wana merta nyerengan Kakang Bima sae mangga ayo Kang mangga naon deui Kang
sanajan bari jeung diteger-teger GHT leres taki-taki mah kudu da yakin ieu teh leuweung sanget dinten teu oge da yakin kaula teh rada gegepegan hate teh sing percanten we kana welas asihna Gusti Pangeran moal ngayakeun masalah lamun teu bisa di ungkulan ku makhlukna mugi yakin nanjar kawilujengan nuhun ka ayo sae mangga naon deui aga kedah ka mana urang lumampah ngulon ngetan ngidul ngale rupina mah ka ngidul aga ngidul teras we ka itu ke ka ngulon ongko kitu ka leres sae atuh ka punten agan naon deui aga naon wak liuk naon Kakang Semar Bandar Tahu Badranaya meureun panginten agan dah eta Bandar mangga dina waktos ayeuna leres urang ka alas amerka leres kumargi yakin tebih moal dugi ka sadinten dugi aya kitu upami kawengian leres urang nginep di Oyo agan si Juri heureuy Pak sok ka mana karep sia teh paingan nyebutkeun ka Oyo sia teh nah kumaha sia heureuy Pak heureuy sia pikeun hapunten Pak sia mana karep wae sia pana kos anak dere deungeut teh sia teh tiba heula heureuy wae ka aing ayana Pak heureuy demi Allah Pak nah mereka beda-beda teuing pika ngeuleun teuing aing teh hayang nyoret sia tina kartu keluarga ayana Pak Jore aduh paingan tarik si kurang ajar dah kontan si monyong sia karena teh kontan kepesan hulu teh waing duh ampun bener dorakat di kolot mah kontan dulu bener teu dikasbon teu sangka teu dinyananya euy jang reka alaswana merta dewek ieu doana ti silai kabeh estu mangga mudah-mudahan teu boga kasakit eungap ieu ya leres nya dah-dahan we le aya dina panangtayungan Gusti numur beung alam le